Dibuka itu dibukanya pas ngagulutuk aja ngagulutuk cenah da ieu mah oyong di bulan cenah teh sawiosnya penyerangan itu iya terus siap teh kemanjurna diangkat sampeanana sakedik sok angkat ka luhur sing luhur kawahan alhayatan lagi cenah iya tenang tahan heula teh marah yang buru-buru diucapkeun cenah so kaluhurkeun hiji kaluhur deui hiji dua kahadapkeun dua di cenah gitu kaluhur kahadap dua cenah dua saparapat gara-gara tenang ditahan didinya digoyang-goyang cenah goyang-goyang geula sampai ulang ngacetan moe sila ka digoyang geula cenah dua setengah karunya si atas ngeleun tilu berat alhamdulillah nyebrot keluar geningan sar diwasuh teh iya sok diwasuh heula sampean anak sar sing bersih salawat dugi ka luhur sing bersihnya ulah dugikan ka nyesa hiji cenah cara terang di lap wae aya tisuna alah tisuna gitu aya lapna terus aya tah nya so, sing bersih, sing garing teteh sejak kumaula cenah kasih anya tosah air majanten cara teteh alhamdulillah kirang keneh sok disingsatkeun deui tuh aya buluan geningnya dielap deui di sana dah iya sok tos beres pahli dia pangitanya jajar sareng si teteh pangatena urang acara batean bersih itu terus disiapkan mama iya sar diangkat keduaan kendina tah gitu kada diangkat nya hiji kaluhur tah kue salarnya diangkat teh sing luhur teh tah gitu sing luhur naon ame aya ngawangan kahandap dua kahandapkeun hiji kaluhurkeun deui dua kahandap saparapat tong urang handap teuing tah dua satengah bade tos wae sok pijatkeun angkat kaluhur hiji dua jret tilu ulah pulung agak pulung dipulung heula tah digitukan urang mana itu suka menak kaluhurkeun sakosia kaluhurkeun diangkat tah bapak ibu saagengki gagaduhan teh cenah kakasih nang teh nya iya alhamdulillah tas adi pijeuna kami katuakan ya rupina acara sawer mengaturaskeun kana acara bantuan pangitan bapak ibu dicekakeun sakieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.